Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Buntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku mau dari tanapi Abah Okib atau pada senyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Buntung Jawa Tutugan. Oke tong hilap, subscribe-na, like, sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Ngadengi segala carita Nyi Tarsia kitu teh lain deui ambi jumi. Ngahasna antuk ngajarojoy bae hayang ngarangkepkeun Nyi Tarsia ka Andi. Kieu peta teh samata-mata ngan kajurung kula ku kanyaah anu pohara lantaran kumanehna geus bisa kasasar kumaha jeroanana hate Nyi Tarsia ka Andi. Sanajan bener lahir nama Nyi Tarsia teh sadrah pasrah ngalepaskeun Andi tutungkusan hatena, tapi ari batinnya mah tetep lengket masket pangaruh maneh mieling Andi saneng puguh sapopoe mindeng katiten mindeng kaintip eueuh deui anu dipake ceurik balilihan teh iwati Andi saurang. Ieu sababna nu matak ambu jumi katut Nyi Tarsia mindeng ngalanglangan peuting-peuting ka si pancara dibelaan nyemur marake pepakean laki ongkoh karepna Nyi Tarsia hayang manggihan Andi. Sanajan bari nyamuni nyumputkeun jirim teu panasaran najan carak saukur sareret geus cukup jadi ubar hate. Kajabana ti eta ambu jumi aya karepna nu mandiri nyaeta hayang ngajajal kumaha wawasan katut tajaten Andi. Lantaran angkeuhanana hayang boga minantu teh ka jalma anu bener-bener masagi utama nama jajaka anu ngabogaan tingkat pangabisana anu bisa diandalkeun jajauheun bisa ngungkulan ka manehna atuh sabisa-bisa mepakan oge geus cukup. Tapi kabuktian sanggeus dicoba tetelaan di teh lain jore-jore ambu jumi ngarasa kateten yang hareupanana malah hatena mah ngakuin tingkat pangabisaan di teh aya di saluhureunana. Ieu teh ngajadikeun nyongsongna ambu jumi pikeun ngarangkepkeun Andi ka Nyi Tarsia. Ngan eta hanjakana teh bet teu kasaluyuan ku Nyi Tarsia waktu Andi teu inget teh anu sasatna dibongohan kapan waktu rek dibawa ka lemur teh Nyi Tarsia nolak terang-terangan basana teh Andi teh lain pimilikeunana ku kituna pamaksudana teh jadi kandeg nu ayeuna mah pemenanganana sapinuhna mantang disang hareupan ku karna manehna hayang mangmalaskeun ka nyeri nu karanapan ku Nyi Tarsia ngan bingungna teh kudu ka mana nya nyungsina lantaran karna teh panglesting di mana ayeuna. Bari kesel cicing di imah bari sugan aya beja ngeunaan dirina karna ambu jumi katut Nyi Tarsia mineng ngadatangan situ cangkuang nu pikeun Nyi Tarsia mah ieu teh jadi sok jadi ngahudang rasa kagagas rusas ka mangsa katukang kapannya di dinya pisan manehna kungsi ngedalkeun segala eusi hatena ka Andi. Tapi ari diajakan ka dinya teh manehna sok haget naker. Tapi geus sila naker maranehana teh dariuk bari mencolong ka tengah situ. Ari Nyi Tarsia mah mimindeng na mancong ka Pelbanusa bari hatena mah nyeblak nimbulkeun ketakna jantung ngadurug-dug teu beda tinu keur ngadulag. Geus beurang geuning itar. Hayu we urang balik. Ambu Yumi ngajak balik bari ngareret ka Nyi Tarsia anu masih antang neuteup ka lebah nusa. Mangga Umi. Nyi Tarsia teu hese bereke diajakan balik teh
bari terus ngeleset ngetep pinggiran Ambu Yumi. Sajroning lempang teh duanana ngabertem komo Nyi Tarsiah mah lelembutanana masih tinggalin di Nusa ngingetkeun kejadian baheula waktu keur paduduaan jeung Andi. Atuh Ambu Yumi nya kitu deui lelembutana kumaha ngintip-ngintip kana kejadian baheula. Bakuna marus tras deui inget kana lalampahanana sorangan. Anu nepi ka ayeuna oge teu bisa lepas tina implenganana tetep yang karuk dina hate. Beki komo ayeuna kacicingan ku Nyi Tarsiah mun laheut mah nyerkah deui bari ngakutnana kitu kayan Ambu Yumi mana horeng manehna teh yang kemerusiah anu pikeun nu sejen mah moal aya nu nyahueun. Dalah pikeun batur salbona oge kayan Ambu Yumi mangrupa tanda tanya teguheunan teu beda ti tatarucingan luka teh teuing loba anu mangkagetkeun tapi nya kitu ngan saukur dina jero hate saurang oge taya anu wani barang tanya. Ayeuna aya Nyi Tarsiah nyiruruk di dinya teh beuki nambahan ka kaget bakuna mah pikeun anu nitenan silsilahna beus nimbulkeun sangkaan nu lain-lain nu ditungtungan ku boa-boa tapi nya kitu deui sangkaan ieu teh ngan saukur dina jero hate paling-paling dina tembus kaluarna oge ngan saukur mangrupa harewos pating kecewis jeung pada batur satetanggana. Malah nu saurang mah make ditungtungan kieu. Oh nya eta teh abong kena saturunannya. Beuki komo kakeutna teh antaran Ambu Yumi jeung Nyi Tarsiah teh sok kapanggih ngalamet peuting-peuting kaluar ti imah nyaeta rek ka Cipancara. Nu samata-mata ngan saukur rek ngalang-alangan Andi ku cara intip-intipan sigan rek ngalakonan gawe demit ngabongohan anu pikeun Andi oge hal ieu teh jadi pamikiran anu can kaguar. Saperti harita sabalikna Andi ti sapar nganterkeun Aki Mursid manehna teu terus katambak baya tapi nyimpang heula ka Cipancara maksudna rek reureuh dua peuting mah. Sedeng Aki Mursid jeung Widarma mah terus diandeg ku Wijana datangna ka Cipancar teh geus sorena kakara oge diu kecoro jawi make hayang kacadas gantung teu panjang mikir deui jerut padehna turun saterusna ngagedig make jalan tarobosan milibir ka Panggulaan. Anjog ka nu dituju tarekel bae mapaet tambang areuy ari heg kek diuk dina batu lempar kralak bae sarta teu karasa nyaho-nyaho geus tibra sarenakar. Ongkoh capek deui mentas lumaku nu sakitu jauh. Pikir-pikir dumeh karasa tiis kana awak mana horeng angin peuting ngahiliweureun nyiwitan kana awak. Teuing geus wayah kumaha lantaran bendang-bendang geus baranang ana heg ngareret ka handap tembong ukur beleg-begna peuting nu geus poek. Astagfirullah. Kamalinaan sare teh. Kedentas Andi bari kulayun bae turun mapae tambang areuy. Saterusna muru susukan rek nyokot cai wudu tina kokosaran nu aya dina susukan. Beres ngalakonan salat manehna turun deui. Tapi kakara oge soe nincak taneuh. Ngadadak kalinge sora anu ngoceak. Lebah tutugan sarta sorana mah sora awewe ngocak bari tulung-tulungan. Piraku aya deui bega mah. Andi ngakentak luncat bari muru jalan gede ari breh teh. Aya awewe nu keur ngagugulung hiji lalaki nu keur ngajoprak di sisi jalan. Kakara oge Andi deuk nyampeurkeun ngadadak. Kencaeun jalan aya nu ngacurelat teu panjang mikir deui. Curelat kumanehna diudag tapi ngacurelat teh sakilap. Luncat kaluhur gawir anu rasna kapasir laku sarta korobas naik kaluhur. Montong lompat pasap. Andi ngakorowok balik cilang manehna oge luncat. Terus ku gorobasan kaluhur ngodag nu ngejas. Tapi nu diudag ngadadak leungit tina panenjoan. Sanggeus sadalila tembong leuwih ngacoreat sarta geus rada
anggang melukai di tempat anu cenah mah di dinya teh aya hiji karamat nu disebutna Sang Hyang Tapak. Kasurung kula sakapana salam teu loba mikir deui. Seak bae aku andi diudag bari ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Srog ka hiji tempat anu memang kumanehna tara disorang. Hari breh teh andi lain deui ngaranjugna. Sanajan bener geus beuting teh. Tapi ebreh pisan naon-naon nu harita katempok manehna. Anu sama sakali hal ieu teh teu katepi ku atina, teu kaontal ku akalna, nu matak sajongjongan mah manehna ukur ngajanteng bangun hareugeun. Pamirsa, mun saabah ngarasa kagetna oge keur mah peuting-peuting katurug di tempat anu hara-hareun tara kasabaku manusia. Andi bet mireung aya budak keur ngagoler dina jukut. Coba we saha anu teu reuwas tak kaget lamun disanghareupan kana kejadian seperti kitu. Nya kitu deui Andi sajongjongan mah manehna ngadon ngajanteng. Lat bae poho kana udaganana mah kabengbat ku panggihanana. Di itu di luar pasir anu sok disebat Sang Hyang Tapak ngagoler dina jukut manawi teh putra Aceh anu direbut ku begal margi begalna teh ngaralas kapali dinya. Wah sanes budak samanea ujang cek eta awewe jol-jol ngebiri giding bae pinuhu kasieuna. Sidik putra Jalmi ieu mah jadi rahasia teh sanes putra Aceh sanes ujang antak teh haltos ieu mah mohon aduh jadi teu haltos kieu Andi garo-garo teu ateu ret kana beungeut budak anu keur disangkeh ku manehna budak teh kakak bebelengehan sakitu angin ngagelbug oge siga anu tiriseun onggoh deui ari awakna mah di bulan ku samping buni nakra memang laras teu mata kahaltos ujang nu lalaki mairan sanes ari tadi teh kumaha ngawitanana laras manehna teh begal laras ujang waktu akang sareng Aceh nuju jongjon leumpang ari jalan teh aya nu luncat ngahalangan jalan tata langsung nonjok ka akang kana angen pisan nu mawi akang teh jojol keung bae teu emut ceuk si lalaki nyaritana bari dileuwihan memang nya ditonjokna mangan sebenarnya mah si begal teh lain ngahadang-hadang pongana galuahkeun heug bae manehna ditaraja. Tapi akang bade teras ka mana ieu teh? Pade kadinya kaleuweung tiis jang. Wangsul ti leles. Tarasa mok hatos aman mawi mantun ngalangkung teh. Wingi-wingi son teh mung kumaha ieu bulang kali teh nya. Duka atuh jang. Saena mah simpan deui we kana tempat anu tadi. Moal nya leung upami aya nu ngarawatan kumaha mun teu aya. Usana teh piraku anak begal anu tadi mah. Sanes ujang sanes begal lantaran sidik tadi teh manehna mah lengo paling-paling ge ceuk awewe bari ngaberi giding ret ka budak anu tetep aya di laungan anu disangkeh bari singogong. Ari maneh nyarita teh ceuk nu lalaki nyaeta salakina ngadeleh bari nyigeung. Mohun ceuk pan puguhan anak Jalmi cobi we atuh parios ceuk ani heug tungkul neges-neges beungeut budak eta we bet adak teu kahartos atuh jang kieu we atuh kumaha upami ieu murangkali canak we ku Aceh upami enjing wujud aya nu kaicalan murangkali nya kantun masihkeun we Andi untuk namanya keputusan antara ari ditenden deuna tempat nama sok sieun bener budak eta teh aya nu miceun ditek dibawa ka manehna bari-bari baleung lamun geus boga pamajikan onaman teh jadi soal ahli mujang canak we ku ujang nu lalaki nolak geus komo pamajikan mah ngadenge budak rek dipasaheun teh manehna ngisen kawas anu rek indit permios ujang tas wengi
so ngiteuing ieu teh barangkali mah sae calak we ku Ujang ceuk si lalaki bari cung manehna nangtung sata nungguan jawaban leos bae sata teu nungguan jawaban leos bae indit bari mentot leungeun pamajikanana angkeuhan nanjak arengkuh nanjak teu malire deui ka Andi anu conglik sorangan bari mangku budak be teu beda tinu anu katempuhan butut mau tapi ka imah lain deui kisah Hudi jeung bienah karageteunana tapi gancang ku Andi diterangkeun yen budak panimut ti pasilaku pelebah tempat anu disebut Sanghyang Tapak nyaeta waktu manehna ngudag bega anu nyegat dua jalma lebah tutugan anu rek baralik ka lemur leuweung tiis lain budak bega Andi ceuk kisah Hudi bari kaget mah can leungit pasti sanes mamang pilaku bade ngabegam make mamawa budak wanaman masa manasihan bade kaposianu nya mang emal Andi Masya Allah nah budak ngajar pikeun gitu atau kumaha ieu teh kisah Hudi nanya deui bari ret ka budak anu geus dipangku ku pamajikanana duka mang pugu abdi oge teu ngartos pamilaras mah dipikeun tangtos digurubageun kana gawir atapi dialungkeun we kana wahangan dipikeun sote aja supaya anu ngarawatan meureun kawasna bae budak yatim ieu teh indungna teu sanggupeun ngurus digana atuh pami kitu maksudna matak naon sanak we kaleles atalepi kamana bae golerkeun di hamparan bumi saha we ulah sapertos ieu sasatna dituulkeun di tempat anu hara-hara kumaha melihakan ku satunggal upami teu kapenaku abdi mah kumaha buah nasibna nya mentak teu kaharti ieu mah sabios atuh terkedah diributin anggur mah urang kuput we kurang cek bena bari neges-neges banget budak terus ngagebrak dina lahunanana pami eueuh nu neangan nya ari milarian mah kantun pasikeun we naon sesana sobot kitu budak ngulisik budak teh ngulisik lilir sehingga rek ceuli rencang ku biena digoyang-goyang bari pokna teh hemo palai naon aja deh palai naon kisiwa biena mukana muka kutangna budak teh diasongan sina nyusup eta naonan ali nyena kisah Hudi bangun nu ngahulag pilih paean nenen ulah gagabah eta lalawora teuing prak warek dibere susu basi kumaha mun weureu ceuk kisah Hudi bari nahan seuli ieu mah sok kamana kalap riteun teh tembal bienah bari terus ngasongkeun susuna tapi budak teh teu daekeun ngadon gudal gideun bari tuh geuning kalakah babalieuran dia songkeun susu prewot mah sanes pada susu prewot ieu mah budakna we meureun tos disapih ku biena bari ngadilak ceuk biena bari ngadilak ka kisah Hudi ngarasa teu ngeunah meureun disambut susu prewot komo susu basi mah sadanya nya ge prewot ngan teu we rayun mah bubuhan teu kahunggung si boga anak ulah ngambak atuh enak tanya we atuh meni teu eueuheun biena ngagedun pedasa kila kalon yang serikeun tuh geningan obo ani namrong setengah nyapi memang nya budak teh terus ngegebrak seperti tadi tah mending game bobokeun atuh palai mam mah anjing kumaha dipanglamakeun tutug oncom kumaha dipanglamakeun bubur lemu meureun enah pilaku rek dibere tutug oncom riteun teh jeung eta tuh ulah membasakeun mak di Saudi mimitian deui ngaheureuyan pamajikanna makalah kumaha tuh kudu nama mami atau bunda tuh
pan keur usu mainna mah atau panterna mah manini. Nah, ih merenah we pantesan oge dia aku na incu lain kitu ani. Itu oge biasa kan abdi bapana cek andi bali pipilueun ngahe ya teu naon diakukeun incu oge nya cu. Saha cenah budak ngaranna cek biana bari ngareret ka andi duka atuh bi lain duka na moal ngaranan gitu. Tong waka enak bisi hanas di ngarana lepek di sukujul nu neangan nyata sawios satunya aku mah tapi perlu diberi ngaran mah hitung-hitung peringatan ya be atung ngan saha ngarana kira-kira pingaranana nya Hitler gitu atau saha atau James Becker cek Sahudi ngaran Hitler mah kuriak jadi jangan pengis satu tur jahat komo di ngaran naon bieu James Becker nya eta di ngaran James Becker mah kumaha mun gedena heug di garawan ku baturan ulin teh James Becker teu henteu ningang kana kakacrek biena teu nyaluyuan saha atuh ani telangku mamang eta mah mendingan wani kawan bapana anu wajib merengaran teh. Muhun namun saha atunya kumaha kami taun jaka we jaka santang gitu mang nah menikah gah teuing atuh andi cek di Saudi nempas pedah we tang pangemut ka abdi sorangan karena tempat kapendak nasi ujang. Nah kumaha gitu namun kemalam di teh bujangan kene jejaka kene namun terus jantan bapak pamijenengan santang lume kapendak di sangiang tapak anu saur wartos nama kapan eta teh tapak tanpa sampean pramukian santang itu tahbi margina mah nya itu oge alus geus we ulah dirobah deui ngaran budak teh jaka santang anak hiji de jaka anu menang panggih di tempat patisasan kian santang tuh saya jadi parewaki merenah tak alus tah jaka santang deh kena di Saudi yang tujuan bari nyerengeh ka andi. Nah teu nanaon atuh ari kitu mah yuk ngurang mah urang bobo sujang yang nyaka incuman ini nam cek biana bari junang tung ngoloyong ka nggon rek nyarekeun muda. Waktos na pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.